Kagiatan isuk di imah same memangkat gawe. Ieu we gendinganan besti unggal isuk teh. Anu dimimitian dicabak teh gerohaneun. Da biasa gendinganan ari gerohaneun mah teu bisa berpaling. Aya berpaling ieu kana beas da lapar isuk-isuk teh usang. Jadi we ngagidig heula rek nyangu. Beas geus diasupkeun kana jero mijiko mah urang tuluykeun we ngecas lah HP. Poe ayeuna teh tenanan teu sare di kamar besti da diompolan. Eta besti kasurna nu diompolan teh. Tadina masih baju kasurna arek dileupaskeun. Tapi apal sorangan gendinganan besti lamun ngalupaskeun baju kasur teh. Salain moodna alus kudu aya bantuan anu nyeklan kasurna. Jadi we besti poe ayeuna teh rek nyabak heula bubututan. Uyuhan atuh da besti geus 3 poe eta digigireun kasur teu daekeun dibenahan. Anggar niat awalna mah rek menahan bubututan tapi da loba keneh we cabakeun teh. Karek we dicabak bubututan teh lain dicabak hungkul dibenahan. Kahayang mah ieu teh asup lomari sorangan teu kudu dibantuan. Sakit teh besti teh nanah mah tara diistrika heula. Horeamna teh mending geus kat muncul langsung. Aya nu sarua teh jeung teh nanah lamun misalna baju garing teh langsung ditilepan. Iwal ti baju sakola lamun misalna rek dipake karak we diistrika. Singkat cerita bagian bubututan angeus urang tuluykeun di kanu lain. Biasa beres di kamar teh pindah ka dapur. Ari nepi dapur mah cabak deui kana gerohaneun. Kitu teh ya besti dicabak dipindahkeun di gerohana mang engke we. Ieu teh aya lapaneun piring anu nungguan. Aya untungna keneh besti lamun misalna nglapan piring poe kamari teh aya panas sakedeung lila kita besti ti isuk ti kaburit mah nya heueuh si gerohaneuna teh dipoekeun. Da anger geuninganan besti. Teu bisa jauh tina nu ngaranna anduk paranti ngelapan piring. Kadang sakapeung mah sok mikir kitunya capek sorangan lamun misalna kudu dielapan heula. Tapi lamun misalna teu dielapan nya besti sok kepikiran we. Makana lamun misalna arek ngagawean ngelapan ieu piring kudu Allahumma paksakeun. Ya gerakeun leungeunna asupkeun parabotna. Geuninganan besti geus angeus sawadah tinggal sawadah. Lamun sawadah dikit teh sok rada semangat besti soalna imah galalede wadana. Tereh we lamun misalna meresan anu galalede kieu mah. Kamari ge besti si Teko Aladin teh di kumah soalna geus buladi. Eta anu ungu anu tutupna keur dielapan keur diomean. Lain rusak tapi emang modelna kitu we Teko teh. Pantesan atuh besti tadi teh isuk neangan sendok kamarana kitu asa saeutik. Padahal mah meureunan si horeng teh eta teh digerohan kamari teh. Sok suujon teh heula teh geuninganan dipake ku budak ulin. Tapi da heueuh geuninganan besti budak teh nanah mah ulin make taneuh teh dicoerana make sendok. Makana lamun misalna sendok tinggal saeutik teh rada curiga. Lain curiga dipiceun tapi curiga dipake ulinan taneuh. Emang kitu teh mah bisa dikumbah tapi anger we besti lieur kela-kela kedeung besti samemeh ngalanjutkeun ieu sesebred urang eurihkeun heula cai tina galon. Eta oge aya keranangan sok dipencetan budak galing. Jadi we besti ayeuna teh kudu make tutup galon sieun dipencet kete nyuruluk. Soalna budak galing eta mah sok rada penasaran kanu aneh-aneh teh. Jadi we ujung-ujungna teh ditutupan. Mudah-mudahan we atuh besti poe ayeuna mah panas rek nyeusehan. Tapi da diilik-ilik poe ayeuna teh rada cerah geuninganan besti. Tadina mah arek gegero tapi dipikir-pikir geus beurang arek gawe heula. Biasa we besti samemeh mangkat gawe teh kudu bebenah lah ieu tempat sesuai nu tadi ku teh nanah diomongkeun sare teh nanah teh di dieu di tengah imah. Tadina mah arek ngaparkeun kasur gede tapi sok hoream ngabenahanana. Jadi we ngaparkeun kasur leutik ngajajar da lamun manjang mah moal mahi atuh da nya besti. Da kulantaran si kamar lagi can dibenahan ayeuna mah urang simpen lawe di dinya caricing. Ieu ge budak galing teh karak dibere nyara poe isuk-isuk teh encan di maniana mah engke we di pagawean. Emang geus kabiasaan besti budak teh sok mani di pagawean we ayeuna mah. Leuheung ayeuna mah teu pati ngalayah teuing besti hayu urang mangkat heula gawe mumpung panas mentereng.